anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusiah Tunjung Sari. Ieu dongeng para mitra karangan Uat Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-14. Urang sami-sami ngabandungan harita para wargi Japar pasea sareng Rohaeti. Rohaeti munut dikeser kumargi Japar teu boga gawe kitu para wargi jeung deui atuh kakayaan Japar parantos dieret ku Rohaeti harita teh. Mangga urang teraskeun. Malah harita menang cenah kakayaan dibagi dua tapi syarat cenah eta setahun setengah waktu Japar teu gawe kudu diganti cenah kitu. 20.000 sapoe para wargi sadaya. Kulantaran dahar jeung make atuh para wargi. Eta cenah para mitra sadaya udud. Wah pokona mah dicumponan ku Rohaeti salila satahun setengah kudu digantian. Doh hebat Rohaeti. Mangga urang teraskeun. Geus dikitukeun mah Japar sakemek kitu ne mah. Taksiran ngarasa bingung ari kudu ngagantian urut dahar salila satahun setengah. Sedang harga paparabotan paling-paling 500.000. Saja batik itu. Rumah salila satahun setengah teu ngabayuan pisan sapeser dibelah 7 oge. Ayeuna mah kieu we ceuk Mang Majang Japar oge Nyi Eti. Geus nu geus mah ulah dipermasalahkeun nu hartina kudu silih hampura. Atuh Nyi Eti usaha dina jero satahun setengah bari hasil usaha dipake dahar beak reujeng teu reujeng. Kudu ridho katurut kudu jadi salaki. Atuh Jang Japar ti saseret poe ieu wayahna kudu daek usaha. Eta makanan naon we da moal burung manggih usaha asa daek dina ikhtiarna. Nah bilu dagang koran teh nah ngabeca heuna mangan. Wanyari budak leutik bisa daragang koran tur hasilna dipake biaya sakola. Beli buku teh mayar SPP teh ngaringankeun kanu jadi kolot. Cek Mang Wira intisarina mame pelingan. Dipalar Japar jeung Rohaeti saladar. Moal Mang, tetep keur abdi mah menta diberesan. Cek Rohaeti. Tetep neug-teug menta pepegatan. Eta ongkohan manehna geus boga picaloneun. Saurang jajaka anak nu beunghar katelahna Den Herman. Ya, ari kitu mah gumantung kana pamadegan masing-masing. Tadi ge Mang mangan sakadar mere pandangan. Kadar ditarima henteu mah kumaha anu bersangkutan. Ayo ajang sabri urang balik. Ongkohan Mang teh keur boga gawe ieu teh. Cek Mang Wira bari ngorejat nangtung tuluy barali. Atuh tatangana ge barali ka imahna sewang-sewangan. Sanggeus areuweuh koloyong Rohaeti kacai beberesi. Balik ti cai tuluy ngaluis kalawan make rok mini. Bibir dibeureum mantur di shadow. Ngerap dipake make sapatu hak jangkung. Sanggeus rapih make pakean tuluy kaluar ti kamar. Sedang Japar harita ngadon ngajejentul di teras. Katingalina bangun nu baluweng naker. Di Iwang. Rohaeti ngagegero lanjangna nu keur ngadedempes di kamar maka. Kah neneng? Temal Bi Iwang bari gancang nyampeurkeun kalayananya. Bade jerek nong neneng bade jerek nong. Bade pikir saeu naon neneng? Omatnya sing beunang diandelkeun cicing di imah teh nya ulah toloheor. Ih dupi neneng bade angkat ka mana tuh? Bi Iwang talete bari neuteup. Teu perlu loba pertanyaan, ka mana we da jelema hirup. Moal hade kudu jadi tunggul we di imah. Geus kuring rek initnya. Bisa yang dahar mah meuli we sanggup koneng tadi pengkolan. Tak duitna. Meuli saseubeuna 500 perak. Cek Rohaeti kawas nu teu hideng. Nitah meuli sanggup koneng saseubeuna mere duit celeketek 500 perak. Geus kitu mah jero turun tuluy ngaleos. Bari teu ngareret deui sakitu deui. Nu jadi salaki ngajentul ge dianggap tunggul kahuru. Nah eta maneng Eti teu sangi lancangnya. Kaaden wantu nyebat si Hardolin. Sareng wantun ngagelutan. Bibi mah ku ngupingna ku ngonan teh meni asa ting sariak bulu punuk aden. Nu mah bisa ngembibi atos we lah. Pirak we aden komo kitu ayeuna. Parantos munut di pirak anjeunna teh satuju pisan pami aden mirakna Eti. Sabios tong ngemutkeun perkawis barang-barang. Sang Mekasarna mah tong heureut ke ku bana sateuk-teuk. Jaran aden mah kasebat pameget panjang emutan.
panjang etanana semun panjang gagangna lah paribaos panjang lengkah nu dimaksud Aden saha nu uninga sabada mirak neng Eti pepenak sareng kajembaran bibi mah Aden sakitos kakolotan kalian gaduh salaki tos 4 kali ya can pernah wantun ngagelutan salaki atanapi ngalisankeun basa kasar sing sumpah Aden komo wantun kerawak-kerawak mah kana eta bararain teuing can pernah noel-noel acan bibi mah Aden cek Bi Iwang omonganna teh kawas nu teu hideng dan nyabi dipikir-pikir meni asa ditincak sira salajengna kumaha tu Aden Bi Iwang nanya kana pamadegan Japar bari teu leupas tina paneutupna malah gek diuk digireun Japar nya teu kumaha geus kieu mah rek diserahkeun we tema Japar akur atuh Aden akur satuju pisan bibi mah Aden aya maksud bade mirak nang Eti teh daya hartosna Aden manyang laki rabi sareng anjeunna kuriak salira Aden reksak upami bibi gaduh salaki ka Aden bujang-bujang wantun ngagelutan atanapi ngalisankeun basa kasar malih bibi mah wantun karawak yeuh moal wantun karawak-karawak kana eta ku bibi mah dielus-elus boa leres Aden boa we tos pirak lah sanu uninga sabada mirak neng Eti kagungan bojo anu langkung sabahe nonerkom ti neng Eti aya paripaos dina bahasa Indonesia mah kuda lari dapat dikejar nasib orang siapa tahu atanapi tak ada gunung lari dikejar Aden cenah kitu cek Bi Iwang ngabuih mangaruhan Japar lamun dina wayang teh mah teu beda tidorna we kaditu nyarita kieu kadieu nyarita kitu payus keur ngaran Iwang dina ieu carita disebutkeun ular kapala 2 geus kitu mah koloyong Bi Iwang ka jero deui atuh Japar kacai bebersih sedang nutas diupat namanya eta Rohaeti keur senang-senang we dibawa ku pelesiran ku saurang jajaka katelah firman make mobil bapana ini kamana-kamana tara dicare ku inung bapana malah kacida dimanjana kacida dienodna lir ibarat nangeui endog beubeuremna sababoga anak ngan hiji-hijina dibubuh sakolana jujur geus tingkat 5 nu moal lila deui ge nying hareupan ujian akhir nyieun skripsi duka kumaha inung bapana firman ujug-ujug cop nu jadi anak kahadean jeung Rohaeti teh duka Rohaeti pinter ngarayuna duka alus kebulna ti dukun teh padahal umur Rohaeti saluhureun ti firman Rohaeti geus umur 35 tahun sedang firman kakara umur 25 tahun gesehna geus 10 tahun ngan Rohaeti siga budak keneh sotenan dume pendek jeung teu weleh ngaluis hari katambah-tambah waktu kawin ka Japar kasebut randa bengsrat kulantaran firman geus layeut hubungan batin jeung Rohaeti akhirna inung bapana firman rek ngayakeun heula salametan sangkan ulah jadi omongan batur ria nama engke sabada rengse ujian akhir tur geus diwisuda ngan Rohaeti nolak ari ayeuna mah alesanana surat talak can beres majar teh kakara papisah tempat salakina dinu kolot salakina di kolotna atuh Rohaeti jadi kolotna padahal Japar nyata salakina geus teu inung teu bapa teu boga tutur keuneun pisan ti dituna mah Rohaeti keneh ngapunten ti dituna mah Rohaeti nolak kana maksud rek disalametkeun ayeuna teh ngarumasakeun katalian keneh hukum laki rabi jeung Japar tapi kahormatan geus luas ngorbankeun eta dumeh firman kasebut bujang tulen lamun kitu teh mah katariku bujangna ongkohan ngarah rejekina nyaan kasebut awewe orowodol si borokokok bikangna teu kapalang renyul anu jadi salaki lancangna karatur mementa diserahkeun lamun dina lauk teh mah keur Japar kari cucukna geus kitu kakara Japar ngalaman kanyerian batin tinu jadi pamajikan anu ngora malah boga rasa kaduhung segede gunung ningalkeun pamajikan nya kitu ceuk tadi ge aya basa kaduhung matarati heula lamun geus aya kajadian tina hasil perbuatan nu goreng atawa nu ngalangar hukum kakara-kara saakibatna ngalajur nafsu ngumar amarah tina buahna lain untung nu puguh manyiksa diri sorangan kulantaran Rohaeti keukeuh wae mementa diserahkeun bari geus lila tara ngabulaan akhirna ku Japar diserahkeun we pet diserahkeun samalah biayana ge ti Rohaeti pamere firman sabab Japar bororoah boga duit keur biaya nyerahkeun sakalian hayang udud gementa ti tatanggana geus beres nyerahkeun mah turunna ti imah Rohaeti kalawan nyewa sakamar nu pernah teu sabara jauh ti imah Rohaeti
nu kira-kira ukur 300 meter ukur kehalangan ku sawah jeung kebon awi. Bisa nyewa sotenan dumeh Japar meredih menta kawijaksanaan ti Rohaeti. Nya ku Rohaeti dibere 100.000. Caturkeun Japar pisan hajeng Rohaeti geus aya kana 4 bulan. Nya ku ayeuna Japar ngalaman buburuh macul keur dahar sadirieun manehanana. Atuh sawaktu-waktu sok dibere ku nu boga imah. Ti heula anyaran pindah Japar kungsi dagang bajigur. Ngan menang setengah bulan sabab kurang kapayuanana. Akhirna ngasa gawe-gawe we di kampung. Ngaso heula para mitra nepi ka kitu-kituna Japarnya. Tina direktur para wargi jadi kuli macul. Ngaso heula ngaso. Para wargi anu mulyanya Japar nepi ka kitu-kituna dipangkat mimpin hiji perusahaan nepi ka ancurna. Tungtungna manehna sagawe-gawe cana para mitra aya kalana kuli macul. Nya aya kalana kuli asmad. Asal madang we kuli asal madang. Aduh padudahar we cenah para mitra. Nya cenah namina ge da usaha kuli asmad cenah kitu. Dina hiji poe kirawan Cilohor Japar keur ngareureukeun kacape. Tas mantuan mager kebon nu boga imah. Demi katelahna nu boga imah teh Bah Daromi. Teu sakumaha lila torojol atuh Bah Daromi ti jero bari mawa bekong. Dieu si ku cai enteh gek diuk sila tutug dina babalean. Geus dang yang Japar? Paran tos Bah neme dupi kebon teh bade dipelaka naon Bah? Cek Japar bari ngarongkong dompet bako tuluy ngalaan sarokol. Sugan bareng aya hujan mah yang dipelakan tomat we sisina dipelakan kacang panjang. Dupi kebon nu di pasir sumuhun. Anu di parentas dipelakan naon Bah? Gamlung we geus aya kana 2 bulan jadi pelakan naon-naon. Eta ku jauh teuing hoream nanjakna. Kamari ge aya nu nyewa kurang pasir anjing. Dipelakan kacang kadele cenah teu kajadian. Tu ical we bari teu dipelakan naon-naon mah. Peserkeun deui di dieu kana lahan. Maksud abah ge kitu jang. Ngadawa nu meulina nya ku jauh jeung di pasir. Tapi keun bae da tanah mah moal leungit paling-paling urangan tina meteranana. Cumun ku tebihna we bau upami caket-caket malah. Rupina bade dikeureueuh digarap ku abdi malalu abdi nganggur. Lamun deukeut mah ku abah ge diserengkeun ka Jang Japar. Lumayan dipelakan bonteng ge atawa tomat, mangkaning kabehna teh aya 3 likur tumak. Leres ku tebihna we nya Bah. Nu caket mah sareng teu nanyak bade dikeureueuh we ku abdi. Dipacul malur abdi teu gaduh uruseun di sakasebat kulawarga. Ceuk Japar nyebutkeun para mitra teu boga kulawarga. Padahal anak boga nyaeta Neng Mayang Sari alias Neng Emput, Neng Putri teh. Aing nya Jang. Bari asa diingetan ari Jang Japar. Tepung jeung pamajikan nu anyaran diserahkeun teh bujang jeung Jang. Bah Daromi ngalegot nanyakeun perkara pamajikan Japar. Nu anyaran diserahkeun ka telah Rohaeti. Sanes bujang sareng lanjang Bah nu name dipirak teh minangka istri ngadua kalian. Teh Bah Japar terus terang. Baru pamajikan nu ngadua kalian. Panjar abah mah tepung jeung nu diserahkeun teh bujang jeung lanjang. Ari pamajikan nu ngaran di mana? Na geus maot atawa diserahkeun? Bah Daromi kapapanjangan. Aya keneh Bah teu acan maot. Mung ku abdi dititipkeun ka saderekna dileles. Bire anjeunna keukeuh we mundut dipirak. Ku abdi teh dipirak teu acan didongkapan henteu. Teh Bah Japar nyebutkeun Sri Mulyati aya keneh dileles. Boga anak tinu ti heula. Gaduh Bah hiji. Aduh geus we bawa ka dieu komo kitu boga anak. Karunya ku budak, ongkohan matak dosa anak diculyeunkeun kitu bae. Ari kitu mah diungmung pulung jeung anak pamajikan. Rek manggih daharek henteu, katingali dina cageurna, dina geuringna. Geus ceuk abah mah teh ane bawa ka dieu. Da ti dieu ge atuh. Ti dieu kaleles mah teu sabaraha jauh. Cenah perlu dibarengan ku abah. Naam ku abah dibarengan, kalawan abah anu nyaritana. Ceuk Bah Daromi, habah hadehate nitah Neng Sri Mulyati. Insyaallah Bah mana we enjing pageto abdi gaduh kangge ongkosna sareng bantuneun piraku abdi lugag legog onaman mah. Nya puguh kudu barang kiri mah.
komo kitu geus heubeut teu nepungan-nepungan. Nu jadi anak jeung pamajikan. Geus moal henteu pa nu jadi anak ieu moro-moro. Ngarasa sono kanu jadi bapa. Omat engke mah di mana geus boga keur ongkosna gancang teang. Bah Daromi jerut turun tuluy ngaleos rek katampian. Bari anduk disampaikeun kana takta. Ari Japar sanggeus Bah Daromi ngaleos teh. Ngadon ngahuleng malah ngagerendeng jeroeun dadana. Dipikir dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa kieu balukarna. Ngalajur nafsu ngumar amarah ngadon ngabob-kabobodot tenyok ku si Rohaeti. Baroko aing dikawin panyana teh awewe bale gue. Oreng awewe buaya pangeretan pisan. Geus bentet mangalebok rejeki ladang usaha aing jadi noker. Akhirna diri aing jadi kieu. Ngadon sirarak siruruk didengen-dengen bari dosa jeung doraka. Nawuku di diri sorangan. Bieu aing nyaritakeun pamajikan umum ngaran nyaeta si Dewi disebutkeun aya di Barayana. Di wewengkon leles padahal mah ti heula ge basa tepung jeung aing. Dibawa ka hiji tempat kalawan ku aing terus disiksa nepi ka teu sadar. Duka teuing terus pondok umur duka kumaha sabab harita. Sanggeus manehna ngajoprak teh. Wah, aing mah terus we ngejat sabab sieun aya nu nganyahoankeun. Lamun teh mah si Dewi aya keneh di kieuna. Nu hartina teu nepi ka maot tur manggih raratan padumukanana. Wah inget didatangan kalau rek menta dihampura. Sabarek terus we dihiji deui jeung manehna. Sabab aing rumasa geus lobangan nyerikeun kana batin manehanana. Dewi. Ieu akang nyai, insyaallah iraha-iraha ku akang rek dipapaikeun. Ka tempat waktu anjeun disiksa ku akang. Bener-bener ayeuna mah akang sadar. Kalawan rek menta dihampura. Nah, atuh akang teh ngadon beunang kabobodot tenyok kasamaran rasa ku awewe bajingan. Akhirna diri akang ngalaman mangsang sara balangsa. Dewi, hampura akang. Dina sagarupa dosa perdosaan nu karasa jeung nu teu karasa. Ku diri akang. Kitu gerentes sajapar harita make boga pikiran rek maluruh Dewi Mulyati. Pamajikan nu kolot jelas lamun kitu mah Japar bener-bener ngabohong ka Mang Kanta jeung ka Bi Ijot. Nu nepi ka kiwari Mang Kanta jeung Bi Ijot masih keneh nyicingan imah Dewi Mulyati. Ti heula nyaritakeun ka Mang Kanta teu panggih jeung Neng Dewi Mulyati. Malah aya pikiran rek ngahiji deui. Tapi buktina disiksa di hiji tempat. Dinusuni ngan walahu alam nepi ka maot henteu. Ngaso heula para mitra nepi ka kitu-kitu na Japarnya. Nyiksa nu jadi pamajikan. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa anu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Heuleut sawatara menit sanggeus Japar ngagerentes kitu cirihil aya sora awewe seuli kalawan nyarita kieu. Japar kadongdora anjeun make aya pikiran rek maluruh nu jadi pamajikan. Kalawat rek menta dihampura. Digana anjeun bisa tepung oge jeung nu jadi pamajikan moal daekeun ngahampura, moal daekeun ngahiji deui jeung anjeun. Bisi anjeun kenapa penasaran hayang panggih jeung nu jadi pamajikan. Teu naon-naon ku kuring dibejakeun padumukanana. Tuh pamajikan anjeun mah nu ngaran Dewi Mulyati. Aya nu ngarawatan di mumungang Gunung Haruman. Tur kacida dipikanya ahna kalawan disenangkeun. Ngan tetep anjeun pamajikan anjeun moal daekeun di bawah. Geus kieu mah karasa nya ku diri anjeun bawales tina nganyerikeun kanu jadi pamajikan. Kitu caritaan ti hiji sora awewe. Tapi teu aya jari-jirimna. Ceuk paribasana aya soratan katinggalan. Atuh puguh Japar ngarasa kaget kalawan nanya bari culang cileung. Saha anjeun teh? Manusa atawa siluman? Lamun manusa coba sambeul nyampeurkeun aduh hareupan jeung kaula. Cek Japar bari tetep culang cileung cirihil awewe seuri deui. Memang kaula manusia tapi beda jeung anjeun. Ngan kaula moal bisa nemongan sabab anjeun bisi teu luas ningali beungeut kaula. Ngaran kaula nu katelah Tunjung Sari. Junggera teang pamajikan anjeun nu ngaran Dewi. Ari anjeun bener-bener hayang panggih jeung nu jadi pamajikan.
ulah ayeuna sama Nyi Dewi keur ngalongok heula anakna nu dikukut ku sobatna Nyi Dewi ngaran Julaiha. Nah atuh anjeun teh kacida-cida teuing nganyeri kanu jadi pamajikan. Sajabat kitu aya kuluas nyiksa meni ampir-ampiran pondok umur. Ngan untung harita aya nu manggihan kalawan terus dirawatan. Ari geus kieu kakara anjeun lilir make aya pikiran rek neangan pamajikan. Tur hayang ngahiji deui. Tapi teu nanaon jung ku anjeung paluruh katutugan Gunung Haruman. Kekelanan. Keke lamun kuring ka ditu nanyakeun saha? Dadanyakeun ngaran Dewi mah bisi urang ditu can arapaleun ka ngaran pamajikan kuring. Lamun rek ka ditu tanyakeun ngaran kuring Tunjung Sari. Keku kuring dituduhkeun imahna nu ngarawatan pamajikan anjeun. Geus sakitu kuring moal lila-lila sabab loba kaperluan. Cek eta sora awewe tanpa jirim nu ngakukeun ngaran Tunjung Sari. Ngabejakeun yen Dewi Mulyati pamajikan Japar. Aya keneh di kieuna nu hartina mah. Hirup keneh tur aya nu ngarawatan di tutugan Gunung Haruman. Sanggeus eueuh sora awewe nu nyarita, Japar ngagerendeng bari ngerasa kaget pabaur jeung rasa bunga. Ari kagetna mikiran nu nyarita, sora awewe tanpa jirim ari bungahna dumeh aya raratan perkara Dewi Mulyati. Pamajikanana aya di tutugan Gunung Haruman. Nya, lain heureuy aing mah ngarasa kaget luar biasa. Saumur dumelah kakara ngadenge nu nyarita teu kadeuleu jirimna. Asa dina pangimpian lain bobohongan. Nada demit kitu atawa karuhun. Lamun teu salah dedengean ngaranna teh Tunjung Sari. Ngabejakeun perkara pamajikan aing heueuh. Dewi aya nu ngarawatan di tutugan Gunung Haruman. Disangka ku aing manehna korban tas disiksa ku aing. Buktina cek nu ngakukeun ngaran Tunjung Sari aya keneh di kieuna. Heun ari geus aya katerangan kitu mah. Di mana aing meunang milik kaboga keur rasa ongkoseun. Ku aing rek diteang ka tutugan Gunung Haruman. Ngan eta caritakeun kitu ka si Abah yen bieu aya nu nyarita kitu tapi eueuh jirimna. Nari dicaritakeun. Sok sieun teu percayaeun atawa aing disangka ngimpi. Keun bae lah. Moal lain wani naon teh moal bakal dicaritakeun. Jadi mana aing geus tepung jeung Dewi tur bisa kabawa ka dieu kakara rek dicaritakeun ka si Abah. Kitu gerentes hate Japar. Barang Japar rek ka jero torojol saurang lalaki geus rada kolot. Make calana sontog baju kampret bodas tur dikopeah geus rada belel. Si horeng eta lalaki teh bade gana inung bapana Pirman demi katelahna Mang Sukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bade ka saha ba? Ge dupi ari Dupi ari Bahdaromi sumun aya lingi gitu jang. Cek Mang Sukri make siring ngahehe. Aya nanging nuju ka jaman. Dupi bapa nu ti mana? Ti dinya bapa mah ti girang ujang. Mangga tulingi bapa. Cek Japar kakaranitah unggah kalacat Mang Sukri unggah. Dupi ujang saderek Bahdaromi. Muhun bapa abdi teh alona. Cek Japar ngakukeun alona. Bahdaromi padahal dengan balang-bangan. Jantan Bahdaromi teh Mang Ujang. Sanes bapak Mang Sukri alo abdi mah. Mang Sukri alona abdi. Keke kumari Ujang. Sumun sangga bapak teh Bahdaromi bamana Ujang. Ih kumari bapak jantan lieur ka abdina. Keukeuh we Mang Daromi bapana abdi. Sanes Mang Daromi, ieu sanes Mang Daromi pamana abdi nanging alona abdi. Idu kadu Ujang lah. Jadi bener ka bapana ngadon pabaliut yeuh. Cek Ujang Bahdaromi alona Ujang. Ari cek bapa mah Bahdaromi teh pamana Ujang. Cek Mang Sukri ngadon adu renyom jeung Japar para mitra. Mang Sukri ngadon adu renyom jeung Japar, duanana pada salah ngucapkeun keur kitu guru tak Bahdaromi datang balik ti cai. Wah, geuning aya Ujang. Aya urang girang geus lila Ki Sukri. Cek Bahdaromi bari unggah. Ih, nembe abah kumaha damang bah? Temal Mang Sukri bari sasalama. Barakah dina waktu ieu mah. Kelanan abah rek di baju heula. Bahdaromi bari ka jero ari Japar harita nuturkeun. Rek nyician cai keur nyuguhan sema. Teu kungsi 5 menit Bahdaromi norojol kalawan pokok-pokna. Lain ku kitu meni lawas dilawas ka karalaha loho ka dieu Ki Sukri. Kamana wae abong kena geus boga deui nu anyar. Rada ngora meni ngahenen we. Yuh, asyik. Tong kitu bae meni ngawawaas.
Moal ngarunghal Abah, ke di mana Abah tos kagungan deui nu hedon. Namanya abdi mikir-mikir sanes kitu. Mang Sukri abong kana geus teu asa-asa wani silih banyolan. Oh, lain ku kitu. Tume eta we lawas dilawas ka karanongho deui ka dieu. Eta aya naon euy? Ngahaja ulin atawa aya kaperluan dibantu ku Abah? Cek Bahdaromi bari ngeserkeun dompet bako dumeh Japar mairan cai enteh 2 gelas. Usawios atuh ujang ulah ngarepotkeun da sanes tamu sung. Cek Mang Sukri bari ngareret. Teu ngarepotkeun Mang, tembal Japar. Sok kadinya diuk kana Jang Japar, dirinya diukna. Cek Bahdaromi bari ngiser, gek Japar diuk ngareneng jeung Bahdaromi. Manawi kieu maksud abdi ka dieu teh Abah kahiji hoyong tepang sareng sono. Wiretos lami teu patepang atuh kaduana kajurungan kudunungan sun ku juragan anggana. Manu teu aya wagelan Abah diaturana linggih ku juragan anggana. Dinten enjing bada asyar. Cek Mang Sukri kakaran nerangkeun maksudna. Eta aya naon juragan anggana ngangkir Abah teh Ki Sukri? Bahdaromi neuteup. Bade syukuran Abah wireh Cepirman bade kagungan bojo su. Temal Mang Sukri bari ngahurungkeun bensin rek ngaroko. Baru Cepirman rek kawin iraha. Manawi teu aya pamengan mah dinten Salasa su. Salasa iraha. Salasa pageto. Sumun Salasa pageto Abah. Ka urang mana rek bojoan teh? Ka urang caket we putrana Bicici mung rana sakali su. Isu. Ke sahadeanya. Anak Nyi Cici teh dalam mun teu salah mah anak Nyi Cici mah geus maot. Terus ngantunkeun marakana sun bade nikah ka Cepirman teh ieu Nuraina jenengan Rohaiti. Kawitna mah ku juragan anggana teh moal diwidian kaungan bojo. Wireh Cepirman teh can kaungan damel. Mun kumargi Cepirman tos asa aya kana satauna gegentetan sareng Neng Rohaiti. Mali sering dicacanak sun akhirna teh bade ditikahkeun we. Jalan ngaraos isin panginten ku tatangga sun kitu. Cek Mang Sukri. Atuh puguh we Japar ngaranyu ngadenge caritaan ti Mang Sukri kitu. Yen Rohaiti popotonganana rek boga deui salaki ka Cepirman. Nu akhirna Japar boga timuru pantesna popotonganana geus guyer tibeh dituna keneh. Da eta cek Mang Sukri Cepirman hahadean jeung Rohaiti geus aya kana satauna. Kutan Cepirman jare kawin ka anakna Nyi Cici. Ngan eta we rajun menang pijodoan karana. Mangkaning Cepirman bujang tulen atuh. Lain bujang tarang tapi nyak itu keta. Ai perkara jodoh mah teu bisa dipastikeun ku urang kasebutkeun manusia. Ongko anjeuk tadi ge perkara jodoh pati bagja cilaka angin Allah nu ngatur. Manusia mah ngan saukur boga cita-cita jeung kahayang nya Ki Sukri. Beyak tos kitu pisan bae. Sebat jalmi mah mung sakadar gaduh kahoyong, cek Mang Sukri ngahaminan. Harita teh para mitra atuh Mang Bahdaromi nyarita. Insyaallah bejakeun nya. Kadunungan Ki Sukri sugan teu aya halangan harungan, mangka ditu. Sok kadinya diaro teu lah caina. Ngan wayahna we teu boga opieun keur kakara teh ka dieu ukur ngaburuy. Aduh, da kumaha bah ditampi atuh. Hope kadinya. Cek Bahdaromi regot Mang Sukri nginum. Menang 2 kali nguyup tuluy ngobrol heula. Kana urusan sejen ongkohan Mang Sukri ngarasa sono dumege lila teu papanggih jeung Bahdaromi. Ari Japar waktu Bahdaromi keur ngobrol jeung Mang Sukri teh melengu kebari ngagerendeng jeroeun dadana. Bener eta si Rohaiti jahatna teh. Payus disebut awewe buaya we atawa awewe bajingan. Dasar si borokokok bikang. Paingan kekeuh wae mementa diserahkeun nya eta kitu we geus boga deui kabogo. Malah rek kawin ka anak dununganna Mang Sukri. Unggal poe init-initan teh paribasana usaha nya rejeki pikeun dahar. Buktina ngadon gedah galeuh we pelesiran jeung budak bujang. Geus moal henteu mineng ngalampahkeun serongna teh. Cek Mang Sukri hahadeanana geus aya kana satauna. Kurang hajar ta si setan belang. Caritakeun kitu ka Mang Sukri yen si Rohaiti teh awewe jahat, awewe pangeretan. Mang Sukri sina dibejakeun ka anak dununganana. Tapi lah paduli teuingna saleuheung meueus lamun percayaeun. Kumaha lamun teu percayaeun beratna diri aing disangka ngahalang-halang kana maksud ana.
Sajabana ti kitu nama-nama pidorakaeun. Kitu dina gerentes Japar bari siga anu rada reuwas dumeh Mang Sukri nyarita deui. Abah abdi teh ngaleueut parantos. Ngobrol panjang lebar meupuskeun ka sono parantos. Ain mah kanton amitanana we kalian ulah kirang-kirang ngahapunten. Geureh abdi bade ngabandon ngabon ieu ngadon ngabala. Atuh pamungkasna mugi-mugi we ulah henteu sumping dina dinten enjing bada asar semua. Cek Mang Sukri pamitan tur dina nyaritana asamerna. Insyaallah muga-muga we ulah aya halangan harungan naon-naon. Temal Bah Daromi bari patarema dampaleungeun jeung Mang Sukri. Ujang mah atuh unyuk permios ujang. Mang Sukri pamitan deui ka Japar baris nyolongkrong sasalaman. Mangga Mang mangga, temal Japar ukur sakitu. Jerut Mang Sukri turun bali uluk salam, tuluy ngaleos bali. Ajang Japar isukan naik milu. Cek Bah Daromi bari ngareret. Ngiring ka mana, Bah? Oh, kau lemah nih. Di juragan anggana. Nah, enjing gitu nikahna teh, Bah. Lain isukan mah syukuran heula kawin nama pageto poe Salasa. Isirek mi rumah hayu we jeung Abah bareng. Ah moal Abah isin teu gaduh anggean sae lah. Sajada kitu melang we di dieu teh aya sasaha mangga we Abah nyalira teh Japar. Alasan teu boga pakaian alus padahal mung patepung jeung popotongan komo kitu katingali popotongan anak kawin deui. Saeutik gedena hatena mah ngarasa panas. Oh, ketang Jang Japar. Di dieu we bisi aya semah babakuna mah. Ceuk Bah Daromi ka jero deui dituturkeun ku Japar mawa gelas urut nyuguhan Mang Sukri. Teu kacaturkeun dina waktuna juragan anggana ngayakeun tasyakuran. Caturkeun incakana poe Salasa Cepirman jeung inung bapana geus arinit. Jeung rombongan nu jajab awewe lalaki aya kana 60 urang. Atuh para wargi sadaya kaum ibuna naranggeui babawaan aya kana 40 tanggeuyan. Apalah ka harita teh ka tukang aleutan kaum bapa. Harita teh kituna teh keur Cepirman make seserahan sagala kawas nu rek kawin ka parawan. Sakumaha biasa sanggeus rombongan calon panganten lalaki datang. Disambut ku pembukaan protokol nganuhunkeun kana kadatangan rombongan. Nu satuluyna ti pihak calon panganten lalaki ngayakeun sambutan, nyerenkeun calon panganten lalaki katut babawaanan. Nu teu kungsi panjang lebar sambutan ti pihak calon panganten awewe, narima kana pamasrahan calon panganten lalaki. Kitu deui babawaanana. Atuh pamungkasna ditutup ku doa, beres ngadua mah dilangsungkeun kana atak akad nikah. Nepi karengsena tur salamet teu aya halangan harungan. Teu aya bancangna pakewuh naon-naon para mitra. Geus kitu mah gamelan degung meninga geder. Nyambut ka para tamu ulama nu geus mimiti daratang tina dekeutna tinu jauhna. Bari aya sababara urang ulama mamarawa kado. Sabagian loba mah anu marere duit di amplopan. Gancangna ieu carita Cepirman cicing dinu jadi mitoha. Ngan 3 poe isukna rohaeti pamajikanana dibawa pindah ka imah kolotna Cepirman. Ongkohan kahayang inung bapana Cepirman kudu cicing di imahna. Sabab inung Cepirman teu boga batur lintang jeung nu jadi salaki, ari katamah-tamah imah sakitu legana kamar ge aya kana 4 kamarna. Atuh puguh we keur rohaeti mah asa beuki sugema senang hate boga salaki ka anak nu beunghar. Sajabati kitu tara barang gawe sabab ibu nengsih ku ayeuna mah boga lanjang purah nyangu purah nyeusehan jeung istrika. Ari Mang Sukri purah ngurus pakarangan jeung ngepel. Rohaeti madahar kariam pake karirap lain babasaan. Dina hiji poe parang halodo langit bengras taya tedeng aling-aling. Angin leutik ngadalingding matak seger karasana kana awak saurang awewe nu keur niis di teras. Ngaso heula para mitra anu mulya, ngaso. Para mitra pamiarsa, si horeng si mana horeng awewe nu keur niis di teras teh rohaeti. Ari Cepirman salakina rohaeti keur kababaturanana cenah marek muguhkeun perkara milu digawe. Leuleut sawatara menit torojol ibu nengsih indungna Cepirman tas salat asar.
Rupanya ibu mamilu jeung si Asep. Teti teh geuning aya disangkaku ibu mah milu kasih Asep. Dumeh di kamar asa jerempling, cek ibu Nengsih tuluy diuk gigireun Rohaeti minantuna. Henteu bu wireh rada jangar, sareng ti kamari asa tingsar blak wae hatete bu. Tema Rohaeti bari alun. Lain ngalelewe puguh ibu get isuk-isuk teh meuni asa tareunangan. Samalah tadi ge ampir-ampiran milu, yeuh pengilu ampir-ampiran moal milu pangaosan di masjid. Ari eti kungsi boga budak tila salaki anu ti heula. Manu wae henteu bu sangem paripaosna teu burung-burung acan. Tema Rohaeti sajelasna teu kungsi boga anak. Muga-muga we ayeuna mah tepung jeung anak ibu dikersakeun ku Allah boga turunan. Sabab ibu kacida hayangna boga incu kawas batur. Abdi ge nya kitu bu di kapungkur hoyong gaduh mas urang kali. Mung teu diparengkeun wae sedang abdi nikah kanu ti payun teh kirang langkung 5 tahun. Manawi ayeuna saatos ngarangkep sareng Kang Iman gaduh urang kali. Hari eta pangna eti pepegatan jeung salaki nu ti heula teh kunaon? Nah anu jadi salaki teu bener kalakuanana. Cek ibu Nengsih jadi kapapanjangan nanyakeun urusan Rohaeti. Pepegatan jeung salakina nu ti heula nyaeta jeung Japar. Anu mawi teu leres atuh da bu sajabina ti kitu teh sok gaduh panyawat ieu susungkaleun. Naon ai susung mumungkaleun teh? Ibu Nengsih neuteub seukeut. Disempatkeun sok mumungkaleun teh 2-3 dinten usaha saminggu nganggur. Sedang hoyong nerda teh tiasa dienying pagetokeun. Dicariosan teh sanes nampi kalah kamalik benu. Lami-lami tara kersa pisan ka mana-mana. Atuh abdi teh ngaraos pusing, akhirna mah nyuhunkeun dipirak we. Nang anyana keukeuh nyebatkeun moal mirak, nang abdi maksa. Sangem anyana teh heug we diserahkeun, tapi urang mah sapeser dibeula setuju ge moal ngaluarkeun duit pikeun biaya serah nyerahkeunana. Kaduana lamun maneh boga disalaki tau rasa. Terus kitu mah abdi teh sateka pola usaha atuh usaha atos kangge biaya pipirakan nya dipasian namut ku KPU 100.000. Satos beberes pipirakan teras abdi lapor ka pangurus daerah sareng ka bagian keamanan daerah wireh aya ancaman. Cek Rohaeti abong kena aya paribasa kuat adat batan warah awewe gede rahul meuni teu euleum-euleum para mitra ngabohongna teh kawas lain nyarita jeung nu jadi mitoha. Geus laporan ka pangurus daerah aya ancaman kitu ti popotongan. Parantos bu. Tema Rohaeti pono. Kajeun ari geus laporan mah. Dina aya itu ieuna nu tumiba ka Teti atawa ka si Asep. Moal newak jurig teu kadeuleu pur kuntul kari tunggul largaga kari tunggak moal neangan jurig nu teu kadeuleu kitu. Ceuk ibu Nengsih percayaeun we kana omongan Rohaeti kalawan pokna deui. Ari ayeuna di mana cicingna? Satea bu nya popotongan bukat udah jalan teu acan penak dugi ka ayeuna oge malih hoyong ulah tepang we 5 buah tuda pikasa beleun. Tema Rohaeti meuni bangun anu cua naker kanu jadi popotongan padahal Japar teu sabara jauh. Imah paargana ukur kahalangan ku sawah sababara kotak jeung kebon awi ngan Japar tisaprak nyiruruk di Bahdaromi. Tara init-initan ari lain buburuh macul mah kitu ge. Sawaktu-waktu bariku ayeuna Japar atuh merengseng hayang maluruh Dewi Mulyati pamajikanana katutugan Gunung Haruman. Dumeh kamari ieu aya sora awewe tanpa jirim. Ngabejaan yen Dewi Mulyati aya nu ngarawatan. Harita 2 urang awewe nu keur ngobrol di teras teh nyaeta Ibu Nengsih jeung Rohaeti karajarero sabab geus burit ampir manjing kawanci magrib. Ari katamah-tamah bapa anggana datang tasabieu tinumuludan ngan Cepirman nu can balik teh duka di babaturanana keneh duka keur di jalan. Wanci Isa para mitra atuh bapa anggana balik di masjid nyampak Ibu Nengsih pamajikanana keur ngajejentul sorangan di tengah imah. Ibu Nengsih pokna ngareret. Panyanten teh si Asep sareng apana? Mun ai sakieu mah maneh teh Asep horeng apana geuning?
Punya jajan balik itu. Tanya Bapak Anggana bari nutupkeun panto. Anu mawi teu acan, ayeuna tos 7:30 jajan mall-mall, meni matak pi ka Hariwangeun. Nah terus ka mana cenah? Disangga ku abah mah geus balik, ari pamajikanana ka mana? Aya di kamar, malih neme tos ti jalan mapageun si Asep. Pemimang Sukri terangeun mah, bumi rerencangan si Asep sina dibujengan we, mung teu terangeun cenah. Tema Ibu Nengsi tuluy ka kamar makan, rek nyician cai kopi keur paanggana salakina. Tekung si 2 menit Ibu Nengsi mairan cai kopi cag dituna dina meja kalawan pokna. Bade tuang deui amana? Nah moal areungap kene bieu tas dahar sanggu tumpeng di masjid. Nah saha nu salametan? Kapan pangaosan rutin kaum bapak dikirim tumpeng ku Ibu Hajah Mimin? Tema Pak Anggana. Harita Pak Argana bari ngangkat cangkir tuluy nginum cai kopi. Ari Ibu Nengsih ka kamar deui sabab can salat Isya. Ninca ka jam 8 Bapak Anggana sabada meakeun cai kopi teh tuluy ka kamar. Sedeng Cepirman can balik keneh bae ari Rohaeti pamajikanana ngajejentul we di kamar. Diuk si Siri Sebang nunggu-nunggu nu jadi salaki geus ampir 9:30 can balik keneh. Terus kamana Kang Asep teh cenanya? Ini tiba da lohor ayeuna geus ampir 7:30 can balik keneh. Meni matak pi ka Hariwangeun dalam munyahomna imah babaturanana diteang kajeun rek menta dianteur ka Mang Sukri. Hayang teh ku aya ku eueuh di babaturan teh gancang balik. Salirana ge nanyakeun aya eueuhna lowongan pagawean. Ceuk gerentes Rohaeti siga anu ngarasa keheul campur hariwang. Keur itu ujug-ujug berai pantok kamar muka ana ngalieuk breh saurang awewe nu teu kanyahoan ti mana torojoan. Nyaho-nyaho geus nyampak ngajanteng dina lawang atuh puguh we Rohaeti ngarasa kaget. Campur jeung reuwas sabab aya awewe anyar pinanggih. Bari wani asup ka kamar ku dasar kitu Rohaeti ngorejat kalawananya. Saha anjeun teh? Ieu teu tata basa, eueuh tata, eueuh titi, eueuh bema karama, eueuh duduga prayoga. Pura manyang munyung geus kumawani asup ka kamar batur. Naon maksudna, naon perluna anjeun datang ka dieu? Ceuk Rohaeti bari neuteub seukeut. Cirihil awewe nu ditanya seuri. Ngadon cecengiran ditanya teh kaos nu gelo. Saha anjeun teh jeung urang mana? Rohaeti bangun ambek. Lamun anjeun hayang nyaho kangaran kaula. Kaula nu katelah Tunjung Sari. Ceuk eta awewe ngakukeun ngaran Tunjung Sari. Nyaeta siluman oraya sinuk teh nu ngajirim jadi manusia. Saha? Pangdeng eta Tunjung Sari. Soh Rohaeti teu leupas tina paneutupna kana beungeut Tunjung Sari. Nya kaula nu katelah Tunjung Sari. Di mana panemukan anjeun teh jeung naon maksudna make asup ka kamar kaula sagala? Anjeun teu perlu nanyakeun padumukan kaula sabab kaula teu hayang kadatangan ku anjeun. Ngan maksud kaula datang ka dieu tur kabeneran tepung pisan jeung anjeun. Lintrang rek mang maleskeun ka nyeri ngaran Dewi pamajikan Nana Japar nu kolot. Iheula ngaran Dewi pada nyiksa ku anjeun jeung kulanyang anjeun nepi ka ruksakna. Aina kula rek nagih ka nyeri. Sabab ceuk tadi oge aya paribasa hutang uyar bayar uyah. Hutang uyah bayar uyah, hutang pati bayar pati. Bener anjeun geus nyiksa ngaran Dewi? Sok jawab ulah ditunggukeun heula nyieun katelengesan ka diri anjeun. Ceuk Tunjung Sari males neuteub seukeut tur panon semu sinaran. Gagabahna keur ngomong teh nya? Saha nu nyiksa ngaran si Dewi? Saha? Yang dilaporkan kan wajib ai maneh. Antong make mungkir sia Rohaeti. Dikira kaula teu nyaho kana kalakuan diri maneh. Yeuh ngaran si Dewi datangna ka tempat maneh teh lain nyusul-nyusul teuing salakina. Dumeh kawin deui ka maneh tapi si Dewi rek menta diberesan ku salakina. Tapi maneh boga kalakuan jahat geus kumawani nyiksa si Dewi. Kurang ajar sia nya yang dibangsatkeun ku aing sia teh. Sok geura bangsatkeun ku maneh ari sakira maneh bisa ngomong mah. Ceuk Tunjung Sari bari niup beungeut Rohaeti.
Harita Rohaeti maksudna merek gogorowokan nyebutkeun bangsat. Kulantaran Tunjung Sari cek tadi ge lain manusia biasa. Disebutna ge siluman Ratu Orai Seno. Rohaeti ngadon bebelak bekane para mitra. Bebelak beban kawas nu alkeun aku eueup-eueup. Bari sirili krek nyekek beheung Tunjung Sari. Sakitu dicekek satarikna Tunjung Sari kalah sesirian. Akhirna Rohaeti ngajerit tapi teu bisa tarik sabab nu dicekek. Lain beheung Tunjung Sari tapi beheung Orai teh. Geus kitu mah kecok beheung Rohaeti dipacok. Rohaeti cacalawakan maksudna mah harek ngoceak tapi teu bentes gebruk Rohaeti rubuh. Beheung caca tapak huntu Orai Sinu. Getih tina beheung ngaberebaya ciri ieu Tunjung Sari seuri. Sakit pisan eta Ratu Iruma siluman Orai Sinuk teh. Leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Eueuh tapak-tapakna acan. Bareng jeung ngilesna Ratu siluman Orai Sinuk ngiles teh dina jandela. Jandela kamar muka kumani. Bareng harita paanggana jeung Ibu Nengsih can sarare malah ngadedengekeun nu seserian kalah pala-pala paanggana pokna. Geus balik meureun si Asep teh ibuna. Geuning pamajikanana seserian, ceuk paanggana panyangkana mah nu seserian teh Rohaeti, padahal siluman Ratu Orai Sinu. Rantos mulih ka mana jalana ari apana? Pamitos mulih mah piraku teu kaketrok kana panto, margi panto teh pan dikunci ku abdi. Ceuk Ibu Nengsih memang bener panto hareup geus dikunci. Ngaso heula para wargi, ngaso. Para mitra pamiarsa, panggana nyarita deui. Oh, buah jalan ka tukang dipamukakeun ku Mang Sukri. Ka bumi jalan pangkerma, cek Ibu Nengsih aritas nyarita kitu. Di luar aya nu ngetrok-ngetrok panto. Asa nu ngetrok-ngetrok kana panto hareup ibuna. Sahanya panggana curingha. Mun ke ku abdi ge ka kuping anu ngetrok-ngetrok panto payun. Mung duka sahanya. Ciing tempo heula atuh tina kaca bising tatangga aya keperluan penting. Lamun teu sidik kana rupana mah tong dibuka, ceuk paanggana. Atuh Ibu Nengsih anu geus ngedeng teh ngoreja tuluy kaluar ti kamar. Brai nyingkapkeun hordeng saeutika. Saeutikna bre horeng Cepirman anakna kakara balik. Geus kitu Ibu Nengsih kakara muka panto kalawan pokna. Geuning Asep disangka ku ibu mah geus balik. Wong sulira hari ibu buku abdi teh medongkap. Lami sote kaleresan rencangan ujung ngalayan saderekna teu damang. Name muli bieu teh ceuk Cepirman trojol paanggana kaluar ti kamar. Kakara balik Asep, tanya paanggana bari neuteuk. Muhun pa name wangsul duwe kitu. Disangka ku apa mah geus balik, dubeh bieu ngadenge neneng Teti seserian di kamar. Nya sangkaan ibu ge kitu Asep teh geus balik, dumeh ngadenge nu seserian di kamar. Disangka ku ibu mah Teti ceuceleuk-ceukan heureuy jeung Asep, ceuk Ibu Nengsih mairan. Upina heureuy sareng iem Bu. Nya sugan heureuy jeung si iem, ongkohan bi iem mah sok ieu ngabojeg. Ngan teu kanyahoan asupna ka kamar. Geus koncikeun deui pantona, ceuk Ibu Nengsih bari ka kamar deui. Atuh Cepirman harita sanggeus ngoncikeun panto hareup. Tuluy nyurungkeun panto kamar kitu ge bangun nu asa-asa. Ne ari brai teh nyampak Rohaeti ngajoprak di handap awak Guyang Getih. Puguh Cepirman reuwas liwat saking. Ningali nu jadi pamajikan Guyang Getih. Atuh para mitra sadaya. Nyaeta palebah bibirna ngabudah panon buncelik akibat dipacok ku Raya Sinuk teh. Nu tadi ngajirim manusia awewe katelah Tunjung Sari. Nu maksudna mulangkeun kanyerian. Dewi Mulyati waktu disiksa ku Rohaeti maruna jeung kulanjangna katelah bi Iwang. Padahal Dewi Mulyati teh anak kandung Iwang. Ngan ceuk tadi geus dijelaskeun waktu Rohaeti pepegatan jeung salakina Dewi Mulyati
keur umur 1 tahun leuwih dirawatan ku uwana Ibi Iwang. Waktosna seep.